Eta aya nini Oh, diperkosa anjing. sebarang orang. Diperkosa ku limaan. Walah, sia. Tapi Lain euy, ayeuna bingungnya keur bantuan teh geuning booming di mana-mana Iya, di iya, bank, iya. nu kantor garasi euy. Aya bantuan ayeuna naon LPKM non? heeh. Hah? UMKM euy. Api-api dagang, Pura-pura gitu darah raga. Aya bantuan anu jang miskin teh geuningan. Heeh. Api-api mah riskin kabeh. Kemah aing rek usul pamarentah teh Dik usul. Usul aing mah. Rek minta bantuan jang nu gelo aing 10 juta mah tah. Daek teh jara di Nu gelo. Tapi gelo heuh aing mah. Heuh aing mah. Lah cara apa ya bos euy aing euy teh. Cara Kudu apa? kudu ada kata sik urang teh euy. Dek naon kata sik? Heuh ka ditu we kata sik ieu. Dek dulur eta. Heuh tuh dulu atuh da kumaha aing. Dek nengok nu gering. Eueuh deh aya. Heuh. Dek ka mana gitu? Aya nu ngonang eta teh. Eueuh nya teh urang teh. Dipikir-pikir naon aing kata sik. Ah geus we ka dieu aing lu udud aing di mah ngobrol-ngobrol di mah. Eta mah euy urang pernah ngobrol jeung tetangga. Maneh teh pernah digawe di itu di Lemur Batur. Lumur batur gitu. Ngalaman tragedi. Oh diperkosa anjing, diperkosa. Anjir, soak gitu nya. Perkosa anjir. Eta mah urang ditanya cekingan teh. Kumaha teh perkosa teh meureun nyeri hate. Nyerieun eta meureun. Oh nyata ka urang mana-mana teh cenah euy. Lain nyeri pada gede cenah euy. Bobogohanana mah gede meureun nya. Oh lain cenah. Lain. Cek urang teh nah hate teh nyeri kumaha. Heueuh cik atuh nu perkosa teh cong sorangan. Coba lah mun ku genepan mah meureun aing sia beuh. Oh, eta mah sarua tuh jeung cerita urang eta mah. Oh, boga di- Boga di Indonesia ge boga. Kumaha? Aya eta aya nini Oh, diperkosa anjing. sebarang orang. Diperkosa ku limaan. Walah, sia. Tapi masih nini teh laporan ka polisi, cenah ditawakan nya. Oh, dan penjahat. Tah beunang 5-5 na teh dibawa kantor polisi, Kabeh. kabeh dibawa. Tah begitu ke polisi teh ditanya nya. Nini tah ieu nu anu merkosa nini teh cenah. Ngaran-ngaranna mah. Ngaran-ngaranna teh cenah. Ku polisi teh ditanya. Ngaranna. Tah aku si nini teh dikieukeun anjing. Tah si ieu nu ngeunah tah. Si ieu nu panjang yo. Si ieu nu aduh cenah wareg pisan. Si ieu nu kuat. Si ieu nu kuat. Sakalian anjing ku bontengin. Lucu gitu. Ah, 1, 2, 3. oh eta mah sarua langsung ke kantor polisi. Tong di Indonesia. Eta mah si nini teh lapor. Tong langsung. 1, 2, 3. Tah begitu ke polisi teh ditanya.